maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana darajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia kurang ajar nah maka jeung kurang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungjawaban jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sadina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah negara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bager ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi anjeun jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh wae ulah sakali-kali si Dawala diasupkeun menang asup ka sawarga Maniloka lawang selamat tangkap tutup tuning tingali si Dawala geus ngurum we geuning tingali enggak naon tingali dewa nu karegreg kitu euy aduh aing keung Dawala kudu kumaha sih teh tenang eta teh upacara adat wing rek kadinya monyo upacara adat bararaeud urusan baeud bataing baeud teh ieu teh naon teh keur sanewara hei Dawala kadi Dawala aing wilujeng tepang para dewa Dawala aya naon anjeun ka sawarga Dawala aya peryogi we nanaonan ieu teh Mang Dawala teh mage jeung wani-wani rek asup ka sawarga amang nganek lah tong dicacanak abdi mah Mahadewa abdi manganter wungkul demi Allah abdi manteu upami bade digebruskeun kana kawacan di muka masih Dawala we abdi mah ulah digebruskeun kana kawacan di muka aya kasih upami teh asa mah abdi mah gebruskeun di sareng widadari aduh diuk kasieun masyarakat ageteun nirahan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna ka kiri-kiri dewa kaget kasumpingan Dawala anu teuneng ludeng katingalina nirahangan dika Dawala naon anjeun datang kaya sawarga Maniloka Gerawak Cabalaka Dawala aya naon anjeun Dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka cebok gerabana daek naon anjeun ka sawarga daek naon sia ha wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewasana direrap wae sia teu direrap diduruk wae sia ha aing dewasana geuleuh tah kada wae tah palontong teh si goblok tah teuregeus pisan lamun aya di lemur aing dicacag wae lawan udah pina teuing dewa teh kitu ha teu ramah dewa teh nya heeh balik Dawala balik dek naon anya nya saperkawis Mang abdi teh bade silaturahim ka dewa nya nuhun Dawala sono abdi teh mane sono da iman teu
tuh nya ulah cai oge balik ulah ya cicing komo kieu aing beli tangtang teu sudi aing kudu mika sono ka sia da aing teh sono ka sia naon sia Kang kade aing didudut di korote ku aing teh masana aing brek api teh sieun sok goblok kita kurang ajar balik sia ke mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng yang otipati jagat nata raja tiloka uluh si eta kurang ajar salah huta goblok makanya hayang panggih jeung yang otipati jagat nata raja tiloka aing di dieu urang ieu jarang panggih komo anjeun nah dah yang panggih mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggih teh dek panggih teh rek naon dawala ye kaula resin rada kebayaning dewa pawakilnya tati yang otipati jagat nata raja triloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasali lagi sarua nya atuh aya kitu mah sami mah abdi teu sawios teu penak oge nu penting aspirasi abdi kasampaikeun naon kieu ye numutkeun beja tilu menang dipercaya yen yang otipati jagat nata teh kasebat raja triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi yang otipati jagat nata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam madyapada atawi alam kajinan katelu alam marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala alam dunya oh jadi alam marcapada teh aya di bawah pimpinan otipati jagat nata bener berarti jisim abdi kapungkur kantos milih otipati jagat nata jadi pimpinan ieu triloka bener berarti tah abdi bade ngaruskeun berarti sadaya anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur kana nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia kurang ajar nah maka jeung kurang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sadina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi angin jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya. Rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteng seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun eta sederhana rakyat mah bener dawala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we hayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar
sagantang 10 liter numpak roda Haji Siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon mana buktina demi rakyat cing inget ieu negara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu negara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu negara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sekali-kali anjeun ngawaki rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngalun mamatahan sia ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacana di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ayan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curug diboron goblok sia nyaho aing dewa naon dewa naon dewa seuneu aing diduruk ku aing sakuseuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaprot goblok saku blanwir goblok goblok udah disaprot ku blanwir hi nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok sia aing rek dikerauk tenang dewala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ongkorek bebela teh kumaha sieun goblok si teh ngeumna teuing sok hayang nyaho jeung aing kabeh nya kurang ajar syaik dewa seuneu maju wan iya wes iya musik walah hup sampai iya wes aya karasana Siadan sia kurang ajar dewala maju musik sia nah sia goblok kabeh beuna teuing sia teh dewa Brahma dewa seuneu ditiup ku aing hiji dua ka aing
ka maneh aduh walah urang kajar kadesia dia awas gue aduh tong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek Ketenera hanengale ketenera hanengale ningali hingkang samya pada yang ngalaga ingkang samya ngalaga lawa ini lusilan paingan ini artina gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk samelang nyamuk kurang ajar sidawala hei para dewa hingga sadayana disiungkeun mundur wae mundur ieu Batara Bayu Dewa Angin ngadak-ngadak ngaluarkeun angin barat tali wawang tina pananganana angin gede anu sakitu ngagelebugna tangkal kai anu warageng tek cing darokdoknya tak katebak ku angin ieu Batara Bayu cinandak kumamrat madugia malaras cinandak kumamrat madugia malaras ngawatekna jikang linewi angin batur angin kagede kitu ulah halo kade ulah sia heuh tolak angin mah mampu ya euy duh kudu kumaha gede-gede ting angin ulah mundur ulah dawala salengkah oge teu mundur tina kuda-kudana ya angin barat tali wawang anu dikaluarkeun ku Batara Bayu memang agengna luar biasa tangkal kai anu sakitu ararageungna cing darokdok kacana ku angin ieu Batara Bayu anu luar biasa kasaktianana nanging kinten-kinten 5 meter deui kena kai dawala ieu angin ditunyuk ku dawala ngadak-ngadak eureun sapisan hei angin anjeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur sok hayang nyaho lah aing Allahu Akbar Subhanallah ya Allah ya Rabbi anjir adi aing kasurupan ku naon buah-buah kasurupan ku neon eta angin ditunjuk ku sidawala eureun aneh eureun teh aduh eta angin sat hat angin mane utusan pangeran aing utusan nu boga hajat mundur angin wah nepi ka mundur deui angin hebat euy wah hebat mane euy Otipati jagat nata raja triloka lewas ningali ieu kajadian asa dijejek sirahna ieu Otipati Benu
anu antukna panyangkana ieu dawala di piwarang Pesemar atau Otipati Jagatata gilik pada nepangan Lurah Semar Badranaya itu ujaring carita datan nerat tangan datan nerat tangan deman iwuh mangkulingan rana denira si dawala ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka da moal henteu ye dititah ku bapana Lurah Semar Badranaya ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna laras kula nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh da kaula ge moal dikoretkeun pasti dibikeun ieu sawarga tapi naha beut makan nitah bebenyit lamun kitu carana Kakang Semar hapunten da ieu Kakang Semar anu mimitian kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha wah cilaka oi wah naon lah cilaka Otipati kabur ke mana pasti bakal nepungan bapak ya marukana meureun kuring dititah ku bapak tuluy susul ku aing heuh urang susul urang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar sadar wala naon teh siapa wi sadar wala nyebut wala istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah hei neon anu di jero maneh aing mah teu kasurupan belagu jeung neon mah nya kasurupan ku neon wala si Semar jeung si Otipati dijikeun ku aing